malam ya alhamdulillah orang dikersakan ku Gusti Allah bisa kumpul di dia babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu orang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan nama geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nu nyundatana salamet anu boga maksudna ialah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut. Nu kabeneran simkuring bada haul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli ka bumi nyuhunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah. Ya alhamdulillah nuta tadi nama berangkat tadi tak isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3 terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut ek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan tambah pasar Pajajaran ya Allah. Numantak ulah disangkanya diajak ku Haji Agus Haji Sarua pinter atau ente diajak mah diajak bae jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu. La iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat bae ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab cek bapana eueuh deui nu panggagah mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah
keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna sahaki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gak panggil jeung Sidina Ali padahal Sidina Ali teh kapan geus maot jauh iyalah kehebatan Sidina Ali karramallahu wajah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah begitu datang ka Jidah luak-liuk tanyaeun eueuh begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag kunyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket Oke, cak aki emang aya naon kula yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona bener cek nya bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek ganter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah na lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu na mah
Ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Coba pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pemajikan keur maot geus maot ingetna ka dinya bae nya. Berarti bener ya mah ya. Tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun. Ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat. Nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayy kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya hiti mana kaget cenah ti anu lempang deui ke aya deui nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab hiti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cakeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah cakeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kanyahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayeuna akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi sanggeus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan
Nah cek mana kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali di Sundatan cek yana maka wari ente nu pageula di Sundatan mangga di Sundatan kunyana di Sundatan kabeh ente disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea maka pas di daerah anu di Sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu di Sundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula deuleuh heula nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirnya langsung berdaya ke Indonesia kujara di Sundatan simpreng nah iyalah sejarah Nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru Nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah Nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Mendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh ceput naon wah nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si kanya jasanya naon aya jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimah syahadat tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ka Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ka Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae
Nah ya mau tutul berenya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna. Sageusna nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg, peti ieu godeg. Godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden di dinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Nah, kitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan. Sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutatadina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran batur kula ge kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya ge teu daek nembalan. Atuh horenganan henteu jauh urusanana seperti nu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon kitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana
jeung nu gendut teh di dia sakara Sanen Sunan Sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dia ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 13 50 manehanana naik ke gunung lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta berapa tahun 77 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di pajajaran kamanehna kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul Nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah, maka terakhir kitu hapunten dina samudaya kalepatan